atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka ditu tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakanna supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon 1 sakian, eselon 2 kasih, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan kayu aduh aing mah geus beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah tahu kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir-kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaih
assalamualaikum kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat coba kumaha man cek Abu Jahal kami aya ngadengekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik oh sugan teh naon mah sia menyinggung aing ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran neuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu sorry sia nu mana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kok naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung di kondangan dia itu ulah lah cek papana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kuku mah meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendam deuleu di tukang geus bagusna nu jelas pan lain kitu nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah
mulai kuari ke 9 bulan ke siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kunaon keluar jadi gede nah ieu melebihi kapasitas tapi ka kawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah teh bakal ulah jadi pikiran ulah urusan ka kawasan Allah tambah warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan sama disusuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan tah mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede beuki deudeuh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing hade budak beusi kahau sing hade eta kan ku deudeuh-deudeuhna ka anak sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bongan nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang aya bapana kajeun kena jebur nah emang kunaon gitu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mung sih ngomong sukus kitu bang tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu kurang berat aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu aslina nyandung beres nyandung mulai guys tuh dulu setan datang nyaho aslina urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh geus teu kuat pokona kanu jandung bagus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun 3 bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus paeh bae eta geus nah hiji Allah tusyriku bi syai'
nomor kedua bayangkan lantaran indung timimiti ngandung ngalahirkan ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong dan lain sebagainya tetap dedeh ndak ka anak baik dek ka mana ge moal anak dek ka mana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kunaon gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gan kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka ditunda tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh
tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah geus kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan kayak aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan. Asana dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Kena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus deuk ka Allah bae. Ayat, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana Kak. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Nah, ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Sapoe dua poe. Kak, urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bah. Manggodan atuh aing butuh pangkasia. Tuh, aing dibutuhkeun cek nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasawuf, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Cilah. Aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu amboh
cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar bae nya ada sabar paling ngelel tak anjing kos gitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cek kana kos ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos itu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus kana geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud hayang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh kan telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak teu kuat ya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeran di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nikung sia
ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurqi. Jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah belah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik urang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae ka jadi kumaha. Kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurqi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurqi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge guru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih oh parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cakena mah nya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah oh cek sama dogeun teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun bae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka imah babaturan wow sono biasa adu tangkep dah atuh kadatanganku Ki Ma'rufil Qurqi poharjasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah tiluan nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurqi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurqi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurqi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan pan teu didaharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah kunyana ku Syekh Ma'rufil Qurqi endah dikado aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ieu kajian ku kumaha ge sebab Syekh Ma'rufil Qurqi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate
kan geus dibayar oh masalah sakieu teh menang nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Guri kemudian dahar adu eta satena kunyana diicip-icip ngaji di balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura aja na kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juga teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang mah terus teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa atuh teh jarang urang biasa bae dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marupil Assalamualaikum Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya pan geus cakudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah ngobrol terus ya Allah yang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae engke beusi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang orang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka darajatna salafi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat lah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu wau teh nya anu wau teh oh aya moal emang bener loban wau ih lamun aing na di ditu mah di Pandeglang anu wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing di ustad-ustad ku batu ih ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah
tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae seorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol. Jadi ayo madzoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu. Edi dun loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah teh heula ieu mah kiai aya dina loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton madzohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu. Ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya jelak bae tuh guru keur nuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah henteu ikhlas. Kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bodoh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya nya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian saenggeusna merasakan nikmah ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manu kos kitu ya na'inu limadzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wassaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam bissawab ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat keluarga zakat naik kaluhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur
memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tak daki aing aing mah ditudeuk lah kitu bae sih urang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna cenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acana moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acana kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol sama budak blon atuh tah mah zakat tetep iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acenah deuk kuari bae encan encan kuari encan can asup puasana ge encan canta iya zakatnya kos gitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid ndek ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu akbar memeh ka masjid ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae guys peting bae guys daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir dikeun ka fakir miskin dikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang maja perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang 2 tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun ta eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog
kemudian nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat na bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang kamu salat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg eueuh masalah ieu mah nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagin teu aya henteu laporan ka ditu abeh asup golongan Golkar. Nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna teu masalah gula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang ku jelisia aing ge baca kitab atuh je emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab aja dek diangkeun dijual ku aing sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harumpak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu atak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib Riyad Sapinah Fathul Muin Iqnatuh moal kaluar ti dinya geus cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngameunangkeun kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngameunangkeun ya ka dieu sia datang ka aing mun teu dicacak sia ku aing abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan henteu ieu mah teu maksudna naon maksudna supaya rapih doang ieu ibadah teh ka Allah kula mah kitu tah maksudna geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah eueuh kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi ka tadina menang ila mana lawe atuh amilin baru sama tuh amil menang kitu tah ngaji
ngadenge ku ceuli bae tah jatuh mana ya tun itu mana saya orang mana kan sorogan kos gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook biasa ngadengekeun tuh budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana bahasa ki soleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sanajan halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mung dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakatna ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema brung-brungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek kiai emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 moal lah bongan ribut bae jadi ulah ya nah guys alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos
penentuan menurut hisab alhamdulillah entos pulang ngajak mual silahkan nundek bilu orang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata ndek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya ndek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kejadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirnya salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kedua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing nya tah jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah itu tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian itu kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna sanangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tata kurang titi kurang merenah di hati eta hampura insyaallah insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ala barakatuh tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina ila ruhi abi wa ila ruhi ummi al-fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ذو الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang tutup sementara, kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapi ti dieu ka dieu. Keur teu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alhu awsilan li thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma sallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hubarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana imanana wa rizqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya Allah wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.